Sampurasun. Ayeuna urang diajar basa Sunda kelas 1 bab 5 pangalaman abdi. Pangalaman nyaeta mangrupakeun kajadian anu pernah kaalaman ku urang atau kejadian yang pernah dialami oleh diri kita sendiri. Pangalaman teh aya 2, hiji pangalaman pikabungaheun atau bungah atau menyenangkan, 2 pangalaman pikasedihkeun sedih atau menyedihkan. Contoh pangalaman bungah, hiji liburan ka laut, main ke pantai, 2 liburan ka puncak Bogor. Contoh pangalaman sedih, hiji gebis tina sepeda, jatuh dari sepeda, 2 eleh lomba 17 Agustus atau kalah dari perlombaan 17 Agustusan. Nah, ayeuna hideuk tugasna tulis 3 contoh pangalaman bunga jeung tulis 2 contoh pangalaman sedih. Hatur nuhun.